Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tepang deui sareng simkuring Duri Kotok masih dina acara anu maneh nyata acara BBM bala-bala musik. Tah pemirsa simkuring kalasan ayeuna aya di wewengkon Tugu Mukti tepatna di RW 7 nya. Simkuring kalasan ayeuna teh bade ngadongkapan calon kepala desa Tugu Mukti nyata Bapak Ala Suhala. Mangga pemirsa urang tepangan we kalebet balana mudah-mudahan nuju aya sanes ieu musim hujan bajing gigi ciprit abdi keun udah tos kawajiban tos janten barokah ka urang sadaya ieu hujan teh mangga urang kalebet bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Mangga lagi. Damang Pak. Alhamdulillah. Kabar sanuju sehat. Aduh hujanan gigi ciprian di itu kumanya tos kawajiban abdi kian mudah-mudahan Kana sengaja teu kabar pahan. tanpa ka dieu teh abdi teh ngalagu wartos kitu nya bapak teh bade nyalafkeun kepala desa teh leres Pak. Nuhun. Saha nami teh Pak? Punten Pak. Abdi painten kalarsan nami abdi Pak Ala Suhala. Pan rasta mah paintennya dari pasian nami teh pun dian. Pak Ala Suhala. Panginten Bapak Ala ai bapak panginten di keluarga bedanya di keluarga ieu. Abdi paninarkeun bapak gaduh putra sabaraha hiji sang putu sabaraha hiji Pak? Alhamdulillah painten putra bapak anu aya 4 painten. Teu aya hiji. Putu 8 painten. Geuning beungar pemirsa. Beungar pemirsa aduh. Anu 4 eta painten pasangan-pasangan dua-dua paintennya. Maksudna Anu Pak? 2 painten di bidang sayur mayur painten. Sebagai pedagang. Anu 2 deui di bagian seni budaya painten. Mohon. Kana seni painten. Sareng anu 4 eta siap ngadukung sadayana painten. Amin. Pemirsa, karena si kuring aya paratos aya di lebet bumi Bapak Ala, salon kepala desa. Tugu Mukti nya banyak. Iya. Tah. Si kuring panginten ieu teh bade ngaguar atawa bade tumares ya ka Bapak Ala, tapi sata asana urang ngalanjutkeun kana obrolan sareng abdi tataros ka Bapak. Urang puterkeun wae laguana apa nya nu aya di BBM ieu Pak? Sae mangga. Jadi ge ulah jenuh pemirsa tuh. Sata acan ngobrol urang teh urang rineh heula ngadanguna laguan anu aya di BBM bala-bala musik. BBM bala-bala musik. Yuk ah. Dan Aduh pusing mikir-mikiran duit. Aduh pusing neang-neangan duit. Kudu kamana kuring nyiarna eta si duit. Kudu ilingan neangan gawe ari jawabna taya lowongan. Kuring nyobaan dagangan ari hasilna teu ayaan. Aduh pusing mikir-mikiran duit. Aduh pusing neang-neangan duit. Kudu kamana kuring nyiarna eta si duit. Ayeuna kuring pusing mikiran eta si duit. Anak pamajikan pada mararanyun hari sababna kakurangan duit.
Aduh pusing mikir-mikiran duit. Aduh pusing neang-neangan duit. Kudu kamana kuring nyiarna eta si duit. Kukulingan neangan gawe ari jawabna taya lowongan. Kuring nyobaan dagangan ari hasilna teu ayaan. Aduh pusing mikir-mikiran duit. Aduh pusing neang-neangan duit. Kudu kamana kuring nyiarna eta si duit. Ayeuna kuring pusing mikiran eta si duit. Anak pamajikan pada mararanyun ari sababna kakurangan duit. Aduh pusing mikir-mikiran duit. Aduh pusing neang-neangan duit. Kudu kamana kuring nyiarna eta si duit. Kukurilingan neangan gawe ari jawabna taya lowongan. Kuring nyobaan dagangan ari hasilna teu ayaan. Pemirsa, masih sasarangan sen kuring di Koto, masih disarangan ku Bapak Ala nyata calon kades tugu musik. Nah, Pak Ala, abdi teh hoyong naroskeun ya ka Bapak teh. Terinspirasi ti mana Bapak nyalonkeun kepala desa di Tugu Mukti ya, Pak? Awal panginten abdi gaduh sinyal Mohon. di sebagian para tokoh masyarakat, tokoh agama masih ancaan kamu abdi. Ternyata dia emut-emut ku abdi laras eta sinyal teh panginten janten tersentuhna ka abdi. Mohon. Abdi rumaos panginten janten putra daerah sakrik panginten awal mah Mohon. caang kamu abdi ingin memajukan desa Nyalira, wilayah Nyalira nyaah kana lemah cai. Akhirna abdi tersentuh siap abdi dicalonkan janten kepala desa. Eta panginten. Tah panginten Pak, ieu mah mudah-mudahan bae Bapak janten kepala desa. Amin. Seandainya gitu Bapak teh janten ya terpilih janten kepala desa, Amin. panginten program naon wae Pak anu bade ku Bapak dijalankeun panginten. Cobi abdi terang ya. Anu bari dijalankeun ku abdi panginten. Ji abdi hoyong ningkatkeun Mohon. taraf kesehatan manusia nu aya di desa Tugu Mukti. Tujuanana urang seueur tuangan oge upami kirang sehat mah pait gitu. Terus Pak, Kedua abdi panginten hoyong ningkatkeun sarana pendidikan oh saya bisa Pak. sareng panginten ieu naon teh sumber daya manusia. Terus. Margi Eta bisa nonton. di antawisna pendidikan kan aya formal aya non formal. Saprotosna dina pendidikan panginten urang seueur harta banda ge ai bodoh mah seueur nu nipuna. Leres. Nu katinggal ku abdi gitu. Terus katilu abdi hoyong ningkatkeun taraf perekonomian. Urang teh da geuning di ina ibadah oge teu husu. Mohon. Upami Ada patuanganana leres Pak. keroncongan, Tah eta. kerubukan gitu mainnya. Tah carana kumaha eta tah untuk meningkatkan perekonomian teh. Naon wae Pak eta? Kita Kanggo peningkatan perekonomian Mohon. bahwa di desa hoyong aya panginten simpan pinjem melalui BUMDes. Leres. Eta melalui BUMDes panginten intinya. Mudah-mudahan dengan di desa Tugu Mukti teh anu icalan kana sayuran kecil-kecilan menengah kami terus berjalan. Oke peternakan di terus berjalan. Alhamdulillah upami enjing pakai teman biasa dipapai lah panginten peternakan terus ada seueur gitu ya. Tiasa didapat-dapatnya. Iya, mungka kantun panginten masihan cara-cara kumaha hoyong berhasil dina pertanian, peternakan, usaha di bidang perdagangan
eta panten. Insyaallah simkuring ge baris nyandak narasumber anu ahlina di bidang panten perdagangan, di bidang pertanian, di bidang peternakan eta panten. Nah terus Pak ieu pan dina pencalon eta panginten aya dukungan oge Pak. Alhamdulillah. Di anu di bumi terusna ibu gitu, di keluarga lah intina mah. Kumaha Bu? Iya, alhamdulillah. Dukungan ibu ka bapak. Balikan. Abdi bade ngadukung ka caro desa. Oh. Puna abdi. Sakata panginten bari jalan ibadah kitu nya punya bade niatna ibadah kitu nya. Nah gitu mudah-mudahan aja Bu cita-cita ibu sareng bapak dikabul ku Allah Subhanahu wa taala nya. Mohon tak gitu. Siap mendukung 100% pun Bojo. Terus saya bisa nanti Pak ya dukungan dari keluarga. Terus panginten kieu Pak, upami janten kepala desa teh. Satu acan janten kepala desa, janten calon ayeuna gitu. Tantosna gaduh visi misi Pak. Cik cobi abdi hayang ngadangu visi misi ti Bapak tah cing. Ya, abdi penten gaduh sagedikna visi misi pennya. Visina penten abdi bade ngalanjutkeun penten program pemerintah desa anu tos tercatat di RPJMdes anu kamari penten. Insyaallah penten ku abdi bade dilanjutkeun. Terus anu salajengna penten abdi penten hoyong meningkatkan Keke Pak, berangkat lah Pak. Ngobrolnya panjang lebar dan Iya. masih kena lami ya waktunya, masih kena waktu. Meh rine Bapak, masih Iya, tegang teh siap, ieu. siap. Tapi tah Bu sata acan nya kusim kuring ayeuna dilanjengkeun kana pertarusan sanes, sang puterkeun hal laguana masih ti acara urangnya, teh acara BBM nganjang ieu. Mangga pemirsa, sata acan kusim kuring diajekeun obrolan sareng Bapak Ala calon kepala desa Tugu Mukti oge ibuna. Urang puterkeun laguana masih di BBM Bala-bala Musik. Yuk ah. Dan Pipeting sok pulang anting mun berang sok ngahelaran jahe nyantel dina hate berang peting emut bae paamprok hate galecok hayang naros hayang wano hayang nanya nepi kenal hanjakal can wani kedal iringan ti kamari ngahelaran di baheula teu boleh jadi lamunan kuring berkapeng peongan kapentangku si janda heran janda herang di Karawang teu boleh kabayang mun beting ka impi-impi mun berang jadi lamunan jahe si janda herang jahe si janda herang. Pipeting sok pulang anting mun berang sok ngahelaran jahe nyantel dina hate berang peting emut bae
Pak amprok hate galecok, hayang naros, hayang wano, hayang nanya, nepi kenal, hanjakal can wani kedah. Iringan ti kamari, ngahelaran di baheula, teu boleh jadi lamunan, kuring berkapeng keongan, kapentangku si janda heran. Jahe janda heran di Karawang, teu boleh kabayang-bayang, mun penting ka impi-impi, mun berang jadi lamunan. Jahe 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 si janda heran. Jahe 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 si janda heran. Terus masih di sarangan Kusim Kuring Dudi Kotok oge Bapak Ala calon kepala desa oge ibuna masih sasangan dina masih acara BBM Nganjang. Tah pemirsa panginten Kusim Kuring ayeuna saparantosan we ngadangu panginten nonton lalaguan ti Sim Kuring anu kapidageun we mugi-mugi katambi ku pemirsa sadaya oge teraskeun deui kana obrolan Sim Kuring sareng Bapak Ala calon kepala desa Tugu. Anu kahiji painten hoyong memperdayakeun painten sumber daya manusia, Mohon. pendidikan formal atau non formal gitu. Dan supados langkung pinter painten di bidang pendidikan anak. Terus. Oke anu salajengna painten Sim Kuring hoyong memperdayakeun ekonomi meningkat lah. Terus. Anu meningkat painten ekonomi Biasa di bidang non Pak? contohnya di bidang pertanian sehingga jantenakeun ekonomi anu meningkat unggulan peternakan. Alhamdulillah di Tugu Mukti painten tos katinggal mung sakedik-kadikeun kantun meningkatna gitu. Ngapa benar begitu nya? Ngapa beunah eta painten. Dina bidang perdagangan alhamdulillah painten di dia painten kantun nambih gitu. Eta painten mudah-mudahan masyarakat merasa sejahtera. Eta painten anu dituju ku Sim Kuring. Das painten anu salajengna menciptakan kondisi desa Tugu Mukti anu aman, nyaman, tertib, agamis. Tah eta kana penting mah nya. Ulah tidak seueur harta bana itu aman mah deui hari bang nya. Nah, gitu nya. Tingkatkan keamanan, Siap tingkatkan tadi teh perekonomian oge nya Pak nya. kesehatan, Kesehatan. pendidikan painten. Tah eta pangitu nya. Upami Bapak ya janten kepala desa gitu ya. Program anu tadi di bidang kesehatan bade ngayakeun naon Pak? Kinten-kinten Pak lah. Ieu mah kita ieu Pak. Sabiosna painten Bapak baris karencanakeun gitu ya. Bakti sosial. Sae pisan eta Pak. Bakti sosial antawis pemerintah sareng masyarakat. Terus Pak. Setiap misalkan hari Jumat atau Minggu ya ibu bersih-bersih di rumah dan di halaman. Seueur palasik-palasitna di duruk painten bapak-bapak painten supados katinggalna sae jalan anu tos ka Jembrung insyaallah painten Lenangan. Aya bakti sosial eta. Tah eta nya acara liwat lah. Tah acara gotong royong bari ngaliwatnya urang teh tah gitu. Tah kieu Pak tiap-tiap calon oge pengen gaduh jargon masing-masing pengen nya. Iya. Tah jargonna teh naon wae teh Pak jargon Bapak teh? Upami abdi painten hoyong janten kepala desa awalna emutan abdi tidak akan mungkin desa Tugu Mukti maju dengan tangan abdi dua. Mohon tidak akan mungkin maju kalau desa tidak Tugu ada Mukti dengan langkah kaki abdi dua
kalau tidak ada gotong royong sama masyarakat. Tidak ada kebersamaan Tidak begitu nya. ada kebersamaan. Tah, eta anu penting mah kebersamaan sama gotong royong mun. Makana abdi di dieu ngadamel jargon tugu mukti menuju genah. G na gotong royong, E na efektif efisien, U na unggul, N na nanjeur, Mohon. A na arif bijaksana agamis, H na harmonis. Tah. Nah, Eta meni saluyu geuningan Pak jargon teh sareng mudah-mudahan lah. Amin. Ke dina waktosna Bapak janten gitu nya janten kepala desa tah jargon ieu teh urang terapkeun nya banyak pangetinya. Kitu tah. Ieu mah pokoknya terakhir Pak tanya pertarosan kanggo Bapak panginten harapan we, harapan kapayun Bapak di Tugu Mukti kumaha Pak? Harapan kapayun dan mudah-mudahan desa Tugu Mukti meningkat antara majeng langkung majeng pengen kanggo kapayuna eta beten dengan catatan gawe bareng paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan ku jalana babarengan Dina bidangna gitu, bidang olahragana kumaha Pak? Sang bidang dina budayana gitu. Iya. Dina kesenian gitu seperti kumaha cing. alhamdulillah penten simkuring penten maksud bade ngarangkul Mohon. ka para pemuda-pemudi bahkan Pak cing atuh di desa tes ayakeun olahraga abdi resep poli. Nah, insyaallah penten dengan cara kumaha apakah penten sewa non tanahna dengan sewa. Nah, eta penten apakah dengan beli cara gotong royong sasarangan mengumpulkan uang Leres. eta penten di bidang olahraga poli penten. Terus budaya kalarasan simkuring oge pentennya sakedik demi sakedik resep gitu Kana seni begitu kana nya. seni gitu ya. Budayakeun Pak ieu mah gitu. Ayeuna teh tos bade pakum. Oh, Iya, gitu. tos bade pakum eta teh budaya seni teh. Mohon. Alhamdulillah paenten simkuring bade ngabangkitkeun deui dina budaya seni eta paenten. Sareng anu penting teh eta budayana sosial. Mohon. Eta paenten. Budaya sosial urang bangkitkeun deui gitu Nah, aya eta tuh. Nah, gitu Pak, mudah-mudahan sakumaha anu name di penar ku Bapak dicarioskeun sadayana ka abdi. Mudah-mudahan terwujud gitu banyak cita-cita anu dicita-citakeun panginten ku Bapak Allah ieu. Mudahan cing kawujud, Amin. cing ngajantetkeun ieu kepala desa anu amanah panginten simkuring begitu nya Pak nya. Amin. Atuh pamirsa satacan ku abdi dilajengkeun deui oge kana obrolan kepala da masih kena obrolan ieu teh aya taroskeun keneh Pak abdi teh nya ieu. Insyaallah insyaallah. Tapi satacan ku simkuring sareng Bapak dilajengkeun deui urang tonton wae ieu. Anu bade ngalangkung ieu nyaeta lalaguan teh simkuring BBM bala-bala musik yuk ah. Dar. Ayeuna atos tatanda bikin jadi bapak urang bakanya angka rakyatna anu arif tur bijaksana. Paala suhala anjeunna gaduh tujuan rek ngawangun babarengan ucarana gotong royong sauyunan. Sobi eta pala ari kartosna gotong royong teh nu kumaha tah pala? Tujuanana paenten ngabangun babarengan teh panginten ulah dugikeun ka asal-asalan. Sauyunan banyak, sauyunan pakai leungeun gitu nya. Genah ayu gotong royong genah gawe nu efektif genah desa anu unggul genah desa bakal nanjeur
arif genah pimpinan nu bijak genah nu mawa agamis genah bakana harmonis paala suhala anjeunna gaduh tujuan rek ngawangun babarengan ucarana gotong royong sauyunan Nunamina gawe efektif teh seperti kumaha urang paenten ngidamel efektif teh saatosna paenten urang ngabangun bahwa paenten kedah sareng memelihara eta paenten disebut efektif teh ulah hari ngabangun biasa ari memeliharana teu biasa genah ayu gotong royong genah gawe nu efektif genah desa anu unggul genah desa bakal nanjeur genah pimpinan nu arif genah pimpinan nu bijak genah nu mawa agamis genah bakal harmonis ayeuna atos tatanda pikeun jadi bapak urang bapaknya ka rakyatna anu arif tur bijaksana. Masih kene sasarengan sareng simkuring nu dikotok oge Bapak Ala oge ibuna teh masih kene di acara BBM Nganjang anu masih sasarengan di Hadas TV. Mangga pemirsa urang lajengeun deui kana obrolan sang simkuring sareng Bapak Ala Suhala. Panginten tadi obrolan mah da tos panjang lebar nya sagala rupiah ku abdi tos kartos panginten pamirsa anu aya di bumi ge tos ngartos. Tah anu kantun kieu Bapak Bapak pakai kantun promosi we ka warga mangga umajak pakai kumaha mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ka warga wargi Desa Tugu Mukti simkuring atas nami Ala Suhala sareng Ibu Sri Hartati siap janten Kepala Desa Tugu Mukti. Harapan urang sadayana mugi-mugi ngajantenkeun atang napi diwujudkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Desa Tugu Mukti aya kamajengan kanggo kapayuna. Harapan ibu bapak, harapan abdi insyaallah terwujud. Mangga ka warga-wargi bapak ibu sadayana tua muda coblos simkuring Ala Suhala nomor 3 simkuring pasihan rasa insyaallah janten simkuring bade masihan rumasa eta penten anu diharapkan ku simkuring. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa teu karos waktos tos nyereknya Pak ieu teh urang ngobrol panjang lebar aya setengah jam panginten kira langkung ieu teh. Tah pemirsa panginten Pak Ala Ibu abdi oke ka pamirsa nu aya di bumi bade amit mundur amit mungkur sanes teu sono pangintennya nyarengan pamirsa daya ngan panginten ti simkuring oge ka pamirsa khususna nu aya di Desa Tugu Mukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Mangga pilih wae Bapak Ala Suhala calon kepala Desa Tugu Mukti. Pemirsa simkuring amit mundur amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.